Merek bong saya lah itulah. Beri ngadakan barudak. Gimana barudaknya? Maklun yang kan barudak itunya lah. Udah karasa kieu. Teu waras. Ah, geuning barudak tadi dia Kita yang kaki do ada wah. Naon? Ulin atuh udah karasa. Iya. Kemana? Kemananya nu kira-kira ngahasilkeun? Mana sugan boga tujuan tuh? Sang iya we, sang neangan diduitkeun, loba di ditu. Duitan naon tuh di mau keur kieu mah. Boro-boro piduiteun. Areuh wah. Aya gurame di itu baradag sia. Gurame? Heeh. Anu pinter ngarap gurame mah si Tony. Tony, Apa mana si Tony? si eta pinter sagala sigan mah nya. Tah heuh si eta Ini baradag gurame segede kekesen. Oke, saya wala kekeset. Hihin, multifungsi itu. Dino balong anu uha we nya, balongna saha? Anu bantur. Udah buat kebukaan balong pan aing apal ieu mana kan? Tah kalapa keur payu ana teh. Heeh, jual ka pasar ge mah narima we kasagala ge narima da mah. Saha teh ke ajakan si Tony lah. Si Tony deui wae nya. Tony, da si eta mah pinter ngarek-naek si eta mah. Lah paksa we sakedeung mah. Sok rada hara rese buahan. Baik kudu di alam si eta mah heula geus di alam kakara. Si eta mah sok rada pinter huluna si eta mah. Rada caang. Heeh, si eta mah. Berok sabungkus ya sabatang, 2 batang we. Eneng-enengna. Cukup sih. Ayo atuh coba ngajakan. Gandaekeun. Imahna paling ya budak soleh si eta mah. Soleh. Mana? Tatangana ge soleh, RT-na ge soleh. Kecang jual, cang beli rokok. Daya rokok itu mana isi berapa tang deh itu. Kergadang ke puting. Eno cang sagala alawe. Lah pokoknya pokoknya cang hasut si Tony lah. Wah, keur mahal. Kapok. Cang teh kasih Tony we. Mau pijaji duit naon? Erek nundra mana? Nang si Tony. Urang. Teh naonnya euy. Lah naon piduiteun pokona urang mah lah. Pokona mana cuman cang barang dahar. Heeh, apa? Da karasa da buah gawe luntang lantung. Naon marketkeun hungkul gitu kan. Euy wah. Yuk kesal. Heeh. Cang campur si Tonina. Heeh, ieu lah. Kayak di mana gara. Kayak kieu sok tara ka mana-mana saya teh sok ngawirid wae. Cang hasut teh. Heeh, cang hasut, cang jangan. Tony. Ieu, acan ganti imah lu. Ton. Assalamualaikum Pak Ustad, Bang Ju. Naon Biasalah yuk ngobrol. Baik urang ulin ka dieu. Cing heula di imah wae. Aku salat san? Nyanggo satu berjamaah tadi. Ya lewat make tuh, lewat make minggu. Mi, Orang ada keur ngadalat sana. itu orang pada bunga balong. Saman ya ke THB. Oh, sama. Kumaha tuh? Ih, geus cang kaluar. Aya duit teh. Oh, Cang tahu. anu sah? Usaha we Wah, cang. semua. Ih, Ulah aya makolat urang. Bisa teh wah kitu aja dosa. gurame baradag sih. Meunah ku agama gen halal. Mona. Tuh bae sakali mah. Haram penting nu patun eta sorangan mah. Tapi apa we? Tuh, komo sih itu mah gitu. Ulah. Teu kayak gitu. Satu lah kali tuh mah di sekolah. Lah, udah kayak ketua ada mau naon dia, amun nu batur heuh. Pade mah nu urang di dia. Tanggung jawab geus mana mah tahu beres. Kena ditanggung urang sagalana bisi mau lauk, mau bonteng, mau naon. Keun urang bae. Mane mah tinggal nuturkeun jeung aing. Sabar ali kamu lah. Ada resen orang kan kagum. Cuma saya kan wakas ulin sekolah teh. Bingung kan. Dalam kakak teh dosa tuh temen. Lah atuh sakali we. Ayeuna hungkul please. Ya, please. Mohon. Ayeuna we. Ya ayo mu mah aing teh omongin teh. Kau asli layan norak tuh udah kemarin tuh bingung. Ada resen orang ana mah tuh bisa ngarunya ka kolot tau. Ya wayangannya. Kurang pager kan. Kade lah gampangnya. Ana ngomong lah tukang aing maling. Saya mah sasuci anjir. Geus pokona jeung gabung jeung urang mah resep.
pas pokoknya mah di budak sore mah atau pulau heula ame resep guling kituan mah malah jeung aing mah udud tuh minum teh sisri aing apa teh sisri mah Cik lah balik lah asli orang ngomong aing mah tahu bisa orang mah saling lah keempat gitu rame Nah, lain balas yang malah. aing ngarudat mah boga bala jeung maneh mah Sasuci maca koran oge ampun geus lah balik we tang yang ada tang ngan pakel goblok jelema eta mah Dah hese anu mah euy. goblok jelema eta mah eta bisa ketemu kolot heuh itu aing untung juga ke Sarawak kolot Aya mah aing ya soal terus eno paksa heuh sina cuan pon laku tuh cang ketek Sedaikeun mocong rarejeng we. heeh bagoy pokona dijak ngobrol kabuskeun ka dieu lah balong. ke burit datang ka ditu kasih toni deui Sugan mana can balikeun. kayak kudu ngadagon indungna kudu balik da era indungna mah indung kolotna bisi disangka di batu balik gimana mah da heueuh so suci si toni ame daikeun Apa ya gue sih biasa nama. Rumahan teh. Heeh biasa nama. Kira-kira bogoheun ka sa atas ya eta. Aya tuh di ditu. Cenah bogoheun sih eta. Saha. Ngaranna teh Silpi. Silpi Silpi ajaran dulu dulu eta itu mah geulis euy. sumber daikeun talamun daikeun cua ngalah itu nu ngalah buah anu pahaji Heeh. Tuh. cak olo heula we anu mah geus ka olo beunang Heeh. karang ngalah buah Heeh. anu mah cang bobohol kawewe Heeh tah. Pirang si eta mah jomblo teu payu-payu watir aja tai pangaruh jadi jelema suci teh kitu kawewe Heeh. pas urang kieu mah Kudu bangor saeutik mah teh kita dan naon. heeh jadi malu-malu kucing Malu-malu meow. malu-malu meong bari jeung teu payu geus si aya mah coang teang heula Heeh. keceng bijak ka awewe si Silpi ngaranna lain nah Silpi tah cang harewosan api-api geus kitu kita ngalabuan cang olo sungguhan we ka awewe masih eta mah da leumpeuh hijauin ka awewe mah kameudeun pemunding di calanaan gen Diprosot kan? parasot diomean kan sayur lah kepala manggeus anu ka awewe heula si Silpi teh ngaranna cang eta cang coba kasih Tony heula api-api bijak dari awewe ayo lah adu beres-beres kitu manggeus Lah eta mah. Bari ku awewe mah eta mah dulu ya tembak. barudak teh maksa pisan sih kumaha kesalean we Luar wae lah buluk tak panon dah. ya si Agus ka mas lain lu Tuh, mulai udud. Udah ya tuh pemuda mah. udah pengalaman sih tau ini bangsa ulah Tuh. Ah, iya. Kau udah heula. Udah. udah Udah jalan. agak bisa Alhamdulillah. Sap udah delah tuh. Lah. oh gitu Heeh tuh meh. Nikmati Bulu pot naon imah aing peak euy. nah itu kudu ngaruh urang komunitas teh awewe menang rana urang hiji Rika tuh tuh Salah awan. Aya di jede ya. maraknya tuh Iya mah ulti. wah bener Ih, popol. seret awewe mana mah dibere ku urang di wanokeun ka tetangga urang teh dari gini Atuh ajaran cenah soleh teh mah teu daekeun atuh. daekeun karansi da mana besok nanyakeun maneh wae orang ulin main sih ka mana cenah atau Ya, kemarin nanyakeun wae. tuh nanyakeun tah siannya nanyakeun wae ka mana tidak nama masih jadi guru atuh Meh teh jadi bujang lapu. ulang gulung lagi derek doli lah ulah Ya, penting ya. ada yang penting awal itu Jangan jodoh enak mah. coba geus apa nama tah beureun lagi beureun lagi tah kita kula bisa kotoran siga hanya tinggi daerah bisa kolot mana yang bos pokoknya mah dulu jeung urang Sio we pokona mah. selfie kadeki lain we Lain ieu mah ulti. pokoknya mah likat ayo apa mana likat
suara bisa tuh. Anu siga nonton sok di buku-buku teh. Ulen. Oh. Mana resep pernah ulen? Resep aja. Tang, geus si Silpi di ulen. Caken ya. Ai kamari. Ayo lah ngobrol. Sih. Ribut. Bisa. Moal. Minum mana? Can aya meureun nya. Heeh. Bisa ayo. Lu mana? Ayo kana. Ade. Kau emang rikat maneng dulu aing. Sudah ngasih. Ngari anu papa mah. Ya sih urang ada sabeula itu dah. Tuh. Among Kenalan. Ayo apa gitu? Hanya si Irpi aja. Atau ngomong aja. sok ketemu. Hayang mana? Aduh mau amang wayah nak. Geus di kumaha tuh? Geus anu mana kagok keluar. Coba ngalah buah nu Pak Haji. Ayo mah bagus. Geus Ya kalau keluar maneh. Berarti lah. Yo. Buatin sana naik buatin lah. Buat yo anjing. Lah da lipan nih mata kalanya. Jing mana lo? Keluar atunya. Keluar ulah. Ulah nyarekan. Itu saya. Sana naik ke Pak Haji. Wah, Pak Haji mah tuh Dulur sok mana? Dulur urang. Buatin sahabat ya. Dulur. Kamu mana naik kalau malu kamu? Ih, Bisa kagok video. Buat lah aingnya. jang ala. Jung tak ala urang teh tanggung jawab. Sok aya ala. Urang mah Urang mulung. tanggung jawab bae bisa nu boga nama urang ngomong. Sok orang jawab dan banyak tanggung buatin. Naik sok. 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 Ade. Sok aya Ya gula apa itu? aya hilang pesat. Pesat. Ini gula jeung ieu amis mana? Wah, Mus ieu tuh. coba yang mah iya. Aduh, Pak Haji yang bagus. Ya, silagit ya buat Buru-buru si panggilan. Karena iklan sia. Geus turun. Urang lah yang mungkin gitu apa namanya. Kayak susah. Dia mah rujak kumaha? Petis. Nah, itu. isuk kesna. Heeh, bebas. Iya lah. Ayo urang boga saus ya. Masak Gimana? kagok timburon ayo lah. Ini mah kapok aja mah. Ulah kayak beda bukan. Moal kamu. Ya beda, yuk. Ayo. Kecil jangke. Mana? Ayo buru-buru. Ayo sana. Anjir, indah eta cau. Ala gancang. Mak. Si urang minta Ala bisa aya bugana. geus buat sok buatin. Ganjang Noni, ganjang. Ganjang Noni. Cawumbuli matak menyehatkan badan kita ya buat kalian ya yang positif corona mudah-mudahan cepat sembuh. Cau. Ih, Pak Haji. Aya naon ya? Aya naon? Kamari abi tinggalin si Toni. Kumaha si Toni? Maling buah jeung maling cau nu Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Da asa soleh budak teh eta teh. Duh aku mah abi oge da ujung. Ngerti isi Toni jeung barudak nu sejeng. Jika nama kabawakeun bangor. Mama nya ini euceun teh apa? Ya kumaha ya cukup. Ya bayangin. Ya ulah ka di bebek kabatur atuh teu peuceun nyaina. Moal bebek jaka batur. Kumaha eta budak teh nya da siga soleh budak teh. Sok daek ngaji ti penting mah idit eta teh. Jika nama kacanakeun ku batur Teh Haji. Ayo atunya Teh Haji abi bade ka warung heula. Nuhun nyai nya Nuhun, nuhun pisan. nuhun. Kumaha ulah wawatos kana sanes. Moal nuhun. Aya ieu kumaha budak atuh kayaknya. Asa nyeraki. Assalamualaikum. Ya, Pasti mana? Amang, mak. Amang. hadir geura.
Kayak beja di sini. Kumaha Ulah mana tetep jauh didinya kan. Enak kenal. Ya. Mate era batu. Gini ngadenge beja gini mah puah. Usaha lah dong. Astagfirullahaladzim. Ari ngaji tadi pake di bebeja, bebal sirit. Emak teh tara ngomong gitu biasa nama. Jadi we bebal sirit. Atuh dah diarajakan guru tuh. Terus gede sing boga pamili maneh teh. Sudah. Bebeja ulah ngarakeun ka kolot. Atau ampura dah atau baru dah ajak maksa. Ya sing boga pamili da urang mah geus gede, terus meujeung hararabi. Era. Nurut mah ka mah. Nurut. Kumaha teh rek di modalan. Tah nyaban. Balik tadi mah. Balik. Mangga, Ustad. Eueuh Sendra balik. Balik. Tony eueuh deh. Aing bicara kamu kolot usaha. Pusing. Ini cuma 5 lauk mah. Lauk ting bawah. Balik lauk Di mana? Kalau saya gitu ya sepet. Maling lah, saya tuh mau ngecaprak kira pada. Dulu itu. Ismarena acan. Budak haji ya ulah sok. Geus ayeuna mah menikeun ayu. Cuang milu. Ada ras di itu. Terus Lahang ke wangi. Ada ras kitab koneng lumayan atuh jeung bakal hirup mah. Tapi temu nang bodog teh nya. Nya atuh haram hukumna teh ai badog teh. Ayo lo kurang mah kamanakeun ieu geus kieu. Geus cuang liwat we udah kagok ayeuna geus meunang. Liwat we lah. liwat tuh. Ke penting bejaannya, pebejahnya. Samper ka imahnya. Pelakeun atuh lah. Terus turun. Ada samper. Sih ditinggalkeun. Aing rewan apa lu mau? Cai banyak. Bija apa? Ada kan tuh aduh. Kaciri gitu. Ciri. Atuh teu ngabejaan. Atuh beda euy. Aing mah kasimak. Lain, dipikir-pikir mah era aja kikiannya, ku batur era. Urang ku kolot dicarekan. Ayo nu kumaha tuh. Ulah mana yang pembawa jadi ulah kacar. Ulah ka aing wae, da sia kudu kabehan sia Tak naon. aja mah. Geus aya mah kieu we. Dibekeun ya kata-kata bijak di Mario. Baru teguh. Mario Sancang. Geus aya mah song arinsak da sarolat we mah. Jadi kumaha? geus ana mah kudu arin sak. Insap. Masa atuh aya mah cuang arinsak tarubat ulah kan wae era. Coba ieu mana sih ngamuk. Tuh aing Pangi era. dicek atuh. Sarekah yang Geus dibawa lah, sampai. aya mah cuang ieu we. Cuang baralik. Ini baralik enggak sih mah. Ke tarubat daerah ku batur. Coba yang Pak Haji ku pangi anjir. Kita aja. Ulah dari urang lah.